Hiji Nabi Adam, kadua Nabi Idris, tilu Nabi Nuh, kaopat Nabi Hud, kalima Nabi Saleh, genep Nabi Ibrahim, tujuh Nabi Lut, dalapan Nabi Ismail, sembilan Nabi Ishak, sepuluh Nabi Yakub, sebelas Nabi Yusuf, dua belas Nabi Ayub. Allahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Al-mukarramun, para habaib, para alimil ulama, bil khusus guru kita bersama Abah Kiai Haji Entoh, Abah Kiai Haji Muh, dan keluarga besar Al-Istiqlaliyah, semoga selalu sehat panjang umur. Aparatur pemerintah, Bapak Camat beserta unsur muspika dan kedua kepala desa yang tadi mengeluarkan uang di Kopeah. Emang lamun lurasieun kabikang kos kitu tah. Eta alamat jelas tah. Mudah-mudahan camat sehat, lurahna sarehat, balager, dan mudah-mudahan dihilangkan rasa takut terhadap pamajikannya. Ya, eta ieu geus zaman now lurah. Kaget aya duit di Kopeah. Ya. Sesepuh Abah Haji Cecep, tak lupa kepada seluruh panitia penyelenggara haul, mudah-mudahan nu di haulan sing tambah-tambah rahmat. Urang nu hadir mudah-mudahan menang rahmat. Jeung anak incu urang kabehan mudah-mudahan daraek ibadah. Amin atuh. Ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah, berbicara haul, berbicara alam nu beda jeung alam urang. Jeung haolan teh hiji hal nu kudu dipertahankeun, diwariskeun ke anak incu, sabab kuari loba anti haol, anti tahlil, anti zarah, anti fatihah, anti muludan, geus loba digigir-gigir imah urang nu dingaranan Wahabi. Janggotna panjang, tarangna hidung, bangga. Di urang mah teu sarombong kiai, lain tarangna bae hidung, awakna ge hidung. Tilok sombong. Ya. Jadi bagaimana caranya haulan itu mendarah daging dan anak kita pun mengenal itu. Ke isuk pageto mun urang paeh, anak nu ngahaulan urang. Amin atuh. Ulah keprok atuhnya. Sabab urang mah rumasa, urang teh termasuk nu ngomong ye Haji Budoli. Orang mah ustad lain, kiai lain, jamaah teu boga, santri teu boga, ibadah teu puguh. Mun urang paeh
anak doang arep-arep geuneun urang. Bener teu? Deuh. Sibuk anak garawe. Can pernah wauh ka haol teu nyaho ka zarah. Sakali zarah ka kuburan kolot, kuburanna teu kapanggih. Cak adina teh, "Kak, ai kuburan Abah di mana?" "Harita mah di dieu ye." "Pindah teu bebeja Abah." Aing ge nyiaran. Lagi cak adina, "Coba ka Abah Sherlock itu." Masya Allah. Jadi fakta di lapangan dulur-dulur aya anu kabawa arus ku Wahabi nu tadina haolan ayeuna henteu. Gula dongeng ya sanajan santri bakukul kieu aing ngariung masuk ka ondang bae. Terutama di nu paeh. Sok MTQ di kuburan. Jurina mayit. Camat, waduh ngondang dinggon kieu bagus ya. Bongsang. Kula karak manggih kori bongsang. Wadah jeruk bongsang. Lah emang ngobrol banyak. Gula ararisin sebenarnya. Ya Allah, loba sepuh loba guru hampura ieu mah hitung-hitung sorogan we sorogan. Sorogan. Ieu bahasa sorogan teh hanya di kalangan pesantren salaf. Nu di lain salaf mah teh nyawa ka sorogan. Anu wayah dohor teh anu bismillahirrahmanirrahim. Labjatun benang dibaca 5 wajah. Cak santrina 7 wajah. 5 wajah ceng, labjatun 7 wajah bae. Ayo nu dua di wajah kula jeung wajah kiai. Oh mun lain di pesantren salaf eueuh. Ya Allah. Tangka mana tadi tah? Wohoan teh. Hah? Camat. Non tadi? Bohoan. Oh, pengalaman. Jadi tiap tahun aya hiji keluarga sok haolan bapakna. Kukula geus dicirian tah sal bulan eta bae neng tenang boga beas. Henteu separah MC gula mah henteu. MC mah kabeh diduitkeun kumaha. Sejak kapan ieu dulur urang jadi matrek gitu. Jadi tiap tahun haul. Tapi di satu waktu kamana ieu biasana waya kieu sok geus bebejan da haolan. Ti lobaan ieu ngan sakeluarga di Perum deui. Datang berita bahwa sekarang tidak usah haolan karena itu bid'ah, sia-sia saja. Setelah diteliti kenapa ini anak bisa berubah, horeng pertemanan di Facebook. Berteman dengan Wahabi jadi Wahabi, berteman dengan Syiah jadi Syiah. Yuk anak urang dulur-dulur si Neng mah bager cana di kamar bae eta boga paket. Dasar agama kurang, pasantren teu wauh, ka kiai teu kenal, jamiahan can pernah diuk. Berteman dengan siapa dia? Maka suatu saat dia akan terpengaruh berteman dengan orang Inggris. Bulanan anakna gayana Inggrisan. Jeung orang Prancis peperantisan, jeung orang Meksiko memeksikoan. Eta bahaya hadirin. Sebab lamun geus memeksikoan ieu jadi jelema anu teu akur. Camat seuri. Camat. Tenang Pak Camat. Orang Sunda manehna. Orang Sukabumi. Tah eta tah Jampang Surade teh camat nyaweun tah. Habaji Fendi sok nyebut teh Jampang Surade janda pirang susuna rada gede eta teh. Soalnya camat orang Sukabumi kan ya. Duh, Masya Allah. Maka dulur, ini adalah satu hal yang harus dipertahankan. 2 desa bersatu di bawah komando 1 camat, tokoh dihijikeun,
insya Allah ini bisa mengkanter paham Wahabi di lingkungan urang. Amin atuh. Isuk pageto urang paeh, rakyat paeh, lurah, camat, tiheula. Tapi nu bager-bager mah mudah-mudahan dipanjangkeun umurna. Pak Camat bakal pindah alam, urang sarua bae tah di kuburan sorangan be Pak Camat geus moal aya urusan AJB moal. Nah, lurah geus eureunnan perpuluh geus. Pokoknya di kuburan mah selesai, stempel teu dibawa lurah. Di kuburan ngaringkuk, barang boga anak teh apa lurah, sok ngaji anakna maca Fatihah caang kuburan lurah. Amin lah. Laju anak nu hiji deui ti nu ngora maca Fatihah deui lurahnya. Mungkin caang bae kuburan. Encan anak nu teu kanyahoan maca Fatihah deui lurah. Mungkin caang bae kuburan. Masya Allah, belum anak asuh yang dibiayai oleh lurah mondok ke anu, mungkin tambah caang baik kubulan lurah. Akhirnya caang teh ngejedur kuburan. Hampura lurahnya. Duh, iya mengarang lagi orang malam bahagia, kadang ya bunga, ayah lurah dua, ayah camat hiji. Masya Allah, mudah-mudahan panjang umurna. Orang di kuburan, anak sholat hadiah, sholat unsi caang, malaikat mau 1000 nampan. Tak eta nu penting. Maka yang berhasil orang tua bukan yang memberikan nama anaknya dengan embel-embel DRS, gitu kan? IR Sadane. Ujungna aya SH. Sarjana hukum, SIP, sarjana ilmu pemerintahan, SOS, pembersih lantai. Tapi can pernah karena jarah gagal. Tapi can pernah anaknya hadirin rahimakumullah karena ngirim Fatihah gagal. Geus mudah-mudahan ku berkah ngahaolan buyut-buyut sepuh-sepuh ulama-ulama ahli-ahli Allah anak incu urang darekeun ibadah daek masantren ibu-ibuna nu ayeuna geus mulai senja usiana geus saladar ulah weaan bae komo aya nini-nini ganjen bungutna tutung. Ditanya, nih kunaon banget tutung, aing nempo alo, banget nah herang, make skincare. Ayo etan ini, aing make press care aja. Macem-macem ya. Tuh, geus lamun urang ayeuna ngahaolan, duka tahun isuk, duka tahun engke, urang ge bakal dihaolan. Karena kita akan bertemu dengan kiamat sugro kubro. Kiamat sugro ya nu dihaolan geus pendak jeung kiamat sugro. Nu maot sapopoe nu teu aya nu apal jadwalna iraha Pak Camat. Teu aya nu apal di sensusan geus aya nu umur 60 tahun, aya di bayi nu karak morojol. Itu belum tentu nu 60 tahun maot teh heula. Kadang-kadang orok mojeh lucu pae. Bapak kolotna 90 tahun penyakit komplikasi geus ngararintih bae hayang pae segala aing hayang pae bah ulah ngomong gitu bae endek aing hayang pae sia neuk ka mana neuk ka Cikupa aing nitip pae aing hayang pae teu kuat nyeri aing nahan penyakit bah istighfar bah geus seueuh aing istighfar aing mah hayang pae teu kuat hayang pae palurah edi lurah hayang teu ulah wakaf panjang umurna lah hayang pae. Tapi nu diberitakan di masjid innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah pulang ke rahmatullah Ananda Excel
Eta saha nu pae? Incu Abah. Saha? Si Excel. Malaikat salah nyabut. Salah nyabut. Mun menang di ojol, gas. Budak letik masih boga harapan. Pi camatan, pi bupatieun, pi kiaieun. Ieu bapana geus kolot, tapi teu bisa kitu. Maka jangan berkata nanti saya kalau sudah tua karak ibadah. Ken mun geus kolot karak bener. Konsep orang yang baik, orang yang istimewa adalah al-an, now, sekarang. Ulah ditunda-tunda sebab ajal eueuh nu nyaho angin hungkul Gusti. Ya kadang-kadang sababna teu piraha. Kula boga carita ti urang ditu Citras. Aya babaturan kula ngaranna Pak Haji Marta. Manehna dongeng, bener manehna tuh bener kula gitu. Aya nu maot cenah ka haji di dieu katabrak bebek. Pan pikiran orang berarti katabrak motor Honda lah gitu kan. Katabrak bebek, nu bener Pak Haji, bener kan. Kumaha jeung eta dongengna kieu. Manehna naik motor ya Pak Haji Rusdi naik motor aya bebek hiber nah ngagalapak kabeungeutna gaplak we akhirna oleng gubrak sirahna mantog ke aspal maot katabrak bebek. Tapi wallahu alam bener jeung teu duka bumbu doang ti manehna kabeneran nu pertama manggihna eta jelema swing. Geus moal diterusin moal laju hayang pulang boleh. Atuh jelema deuk sedih gitu jadi. Kunaon dia? Geus lah jawab sorangan bae. Katabrak bebek. Suwi. Tepiraha sababna tepiraha nuriet sirah doang maut ai datang ajal nunggus berbagai macam penyakit waduh mulai kolesterol diabetes darah tinggi asam lambung asam urat asam kelek segala geus kelip-kelip be matana putihan hideung kabeh can datang ajal mate maut nu ngora ulah ngomong ke bae geus kolot aing karak bener laju nu kolot pan ditanya bah kunaon teu ngaji keneh mun aing ngora keneh mah nu ngora teu ngaji ke bae geus kolot nu kolot ngomongna aing mun ngora keneh mah lajuna akhirna waktu terbuang sia-sia dikala urang ku Allah Subhanahu wa taala dibere kesempatan modal yang luar biasa awak cager bari jeung dibere umur gunakanlah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Wah kiamat sugro telah datang kolot urang nu maraot ke bakal aya kiamat kubro kiamat gede ditiup sakakala ku malaikat Israfil alaihi salam tuang ajur kabeh gunung ajur kabeh ruksak kabeh binasa bahkan buuk nu hideung saking kagetna bakal jadi huwis kabeh nu nyusuan anak-anakna bakal mental kamana teu kanyahoan kiamat kuari mah ibu-ibu tengah beuting anak ceurik faham susuan matana mah hees anakna sebuah pohoan tadi tutupun deui bapana beraksi digantian cak pamajikan pan anak aing huntuna gelede amat kuari mah ibu-ibu ngadenge ban betus anakna ditangkep ngadenge nu bitu anakna ditangkep kiamat mah ditiup sakakala ku malaikat Israfil geus teu kapikiran ka mana anak tiupan pertama yauma yafirrul mar'u min akhihi
wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Kolot geus teu mikiran anak-anak, teu mikiran kolot, CS geus teu mikiran bestina, grup WA bubar. Selesai. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, kabeh ge mikiran awak sorangan. Kiamat datang, gunung nu sakitu gedena ajur. Kiamat datang, dulur-dulur kabehan di jagat raya tergoncang, ambles kabeh. Maka orang berpikir naon nuku orang disiapkan lamun dunia rengse jagat selesai nu dibawa ka ditu bakal naon. Kos guru-guru orang manggeus puguh di jarahan, tak salat ku santrina di Fatihahan, tiap tahun di haolan, ye urang mun paeh kumaha, ye urang palurah ede mun paeh. Naon titinggal urang, apakah masjid, apakah musola? Naon titinggal urang, apakah pesantren, apakah tahfidz, apakah kitab, apakah mendidik dan mencetak manusia nuwah ka Allah? Apakah ditinggal kita tempat maksiat, apakah ditinggal kita tempat heureuy, apakah ditinggal kita tempat-tempat nu nyieun poho ka Allah? Lamun ninggalkeun tempat nu nyieun poho ka Allah ngalir terus, aya nu duraka, aya nu maksiat, aya nu didinya berbuat sesuatu nu munkarat, maka siap-siap tadahan di jero kuburan. Maka dengan kebijakannya aparat bisa menjadi selamat, dengan kebijakannya pun bisa menjadi celaka. Alhamdulillah di urang malurah na camat na haolan, insyaallah ieu lurah jeung camat bakal salamet. Heutikan amat aminah. Gratis cenah ge nyeun sertifikat kiai doang. Geus urang talaga kabeh kuare ngaku kiai bae. Kitu nya Pak Camat. Kiai gratis. Ustad gratis, santri gratis, bapana nu ngamodalan gratis gitu. Sak camat bangkrut aing. Naon nu kurang dibawa bakal ka ditu. Ya Allah, makana bapak-bapak alhamdulillah di lingkungan urang aya majlis-majlis pesantren-pesantren, di dieu aya Ki Khalil, aya Ki Adang, urang doakeun sing paranjang umurna. Sebab zaman akhir orang nempo fenomena berbagai macam aliran, provokasi, perpecahan diciptakan supaya ada kebencian. Kiai dengan habaib dibenturkan, Islam dengan Islam dibenturkan, ulah kabawa arus. Orang tetap mencintai wali songo, mencintai habaib, mencintai kiai, mencintai seluruh saudara-saudara kita yang diikat oleh la ilaha illallah Muhammadur. Maka ayana kos kieu ririungan bagi orang adalah satu energi, ya bisa ngahiji babarengan, dahar nginum babarengan, masya Allah lengkap yumanya, komplit, tokoh agama, tokoh negara ngahiji. Lamun kieu Islam tidak bisa digoyah insya. Ibu-ibu nu hadir, bu jagaan anakna. Anak urang guari dulur mun ditanya nabi kita jawab keneh Muhammad. Ibunya nyaho nya, kitu budak jawab nata. Abahna teu nyaho nya. Kadang-kadang budak urang guari sapoe-sapoe teh nu dicekel handphone jeung baturna main FF. Mana tiktokan. Abahna judi slot. Laju bapak kolotna muter be, dek mana bah? Aing dek ngahospot. Urang masih inget kolot urang, kernimang urang, kernimang adi urang, kernimang anak-anak generasi minyak tanah. Eta budak muncerik. Allahumma sholli Muhammad
ya Rab li alaihi adem kadengena kuarimah anakna jerik jak mamahna jangan nangis sayang nih 5 bebek berenang kumaha lamun nu nyanyina nu suing tadi cerik setelkeun tayo Mobile Legend Ipin Upin jadi nu di memori anak orang teh ayeuna eta bae hiburan-hiburan Jibril Mikail mah poho bener tak poho Nabi jeung Rasul nu wajib dikanyahukeun nu tercatat di Quran nu 25 poho teu apal karena anak mun cerikna lain di solawatan tapi di YouTubean betul mana NKS boro babacaan muka YouTube didinya diketik cara membuat bolu isuk-isuk balanja ke pasar Cikupa sabreg-abreg pi bolueun ngeunah henteu kirim ka mitoha hutuna complok hiji mitoha ngawe abri moto bolu pan kepada menantu durhaka jangan sekali-kali lagi kau kirim bolu ini kepadaku gara-gara bolu sia ketuk tilu kenong 2 arloji diputer deui huntu aing nu tilu tinggal 2 nu hiji geus unger deui cenah DKS-na bismillah 20 hiji kuari geus poho dulu aqaidul iman dulu dibaca Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulillah Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar Nakir Rakib Atid Malik Ridwan Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Atid Malik Ridwan Allahu tengenahan parahoan hiji Nabi Adam kadua Nabi Idris tilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh genep Nabi Ibrahim 7 Nabi Lut 8 Nabi Ismail 9 Nabi Ishak 10 Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub Allahu mengkol deui bae eta tabu sasalawatan kos kitu teh bedas ieu nu matak apal ngaran Nabi nang keur leutik ya kuari mah mun diajak ngapal teh waduh di otak berbagai macam urusan AJB can dibayar segala urusan dia urusan itu mitoha marah baik pamajikan ngambek baik diajak ngapal teu asup tapi kos budak letik
nu polos kene jika kertas putih. Tinta apa yang kita goreskan? Katempo bentuk jeung warna. Nah ayeuna ibu-ibu bapak-bapak kewajiban urang teh pan wajib urang nyaho ka eta ngaran malaikat nu 10. Wajib urang anak urang ngapal nyaho kana Nabi jeung Rasul 25 teh nu tadi dibaca ku urang sampai selesai. Ayeuna si buku medsos, si buku YouTube, si buku HP poho kana kewajiban nu semestina. Dikala tidak tahu berarti lemahlah pondasi iman. Pantes ajaran datang nu anyar mudah nuturkeun sabab pondasina rapuh. Pondasina mudah-mudahannya ku kumpul kieu urang anak kabeh dibere ku Gusti Allah kuatnya kelan iman jeung Islam dugi ka maot. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nunggus di kuburan manu dihaolan bahagia ieu pan jelema hadirin ribuan. Kula leumpang di tukang hese ngaiser-iserkeun dek lewat. Oh ditu pinuh di dia pinuh, masya Allah bahagia amat nu dihaolan ye. Tinggal orang ngambil iktibar pelajaran ke aing malah mun paeh anak-anak atuh nu ngahaolan ulah pasea bae urusan taneuh. Gelut bae gelut. Kolot keur sakarat keneh kudu leutik di video. Nyieun status gay abahku sakarat. Gambarna hulu botak cai mata ngaracak. Nu hiji ngomong kak surat tanah di mana? Kumaha aing nu kolot. Sia repeh kabeh. Awas dia. Bapana keur sakarat leungeunna dicekel kabak tinta. Tanda tangan bapana keur sakarat bahwa dikuasakeun kabeh ka aing kanu kolot. Ulah sampai terjadi gos gitu. Encan minantu hewa bae ka mitoha. Begitu mitohana ninggal digotong ku minantu ngagotong lagi bari lumpat hayang geura datang. Datang di kuburan minantu narikan pacul narikan tanah diliakan ngagajlug segala ngaliak nage beres cak minantuna ulah udang deui nya urang embung tah lamun maot dikitu-kitu ku anakku minantu bener tah hayang amat mun maot ieu anak incu aribadah hayang amat mun maot anak incu sarolat. Ibu-ibu, bapak-bapak, tantangan iman nyata-nyata musuhnya begitu dahsyat. Dedengkot kafir kuari menggeus diondang ka Indonesia nu sake Islam mayoritas. Cium tangan segala. Na'udzubillahi min. Kan mereka tahu dalil, mereka tahu hadis, mereka tahu Quran, tapi biang kafir, dedengkot kafir dicium tangana. Urang ayeuna miris nempok kaayaan kos kitu, bahkan tasahul ngagagampang ku ucapan, ku patekadan, ku pagawean nu bisa nyen jelema murtad ku ari mah di mata urang. Ngomong nage jangan merasa paling benar menjadi orang Islam karena semua agama itu sama. Tidak kawan, tidak sama. Mereka menyembah Tuhan yang bukan Allah. Mereka menuhankan bukan Allah. Mereka tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Bagaimana mau sama? Anu kuari hararebat gararaga cium tangan kadedengkot kafir. Ini adalah satu hal yang miris dalam keimanan. Na'udzubillahi min. Guys, kurang ngaraji bae nyabunya bapak-bapak diuk bae lah di majlis kajeun nundutan ge. Ya. Cak bapak-bapak ngaji mah osok ji laju tunduh bae. Eta diganjar moal diganjar bae ngan kos lauk ai lauk hirup mah sakilona mahal nya ai lauk paeh mah bari jeung butai teh atuh beda hargana komo nya hees di pangajian laju ngacah wo eta mah geus lain ieu eta mah hitunganna kumaha malaikat bae eta mah lah ari eta mah tunduh geus biasa ieu sok hitut cenah kajeun hitut ieu bebas. Tah baji pendi lamun moe minggu ngaji ngarening jeung kula hitut bae manehna mah tah. Hitut bae tah baji pendinya. Ih, masalah kos kitu ge semangatna luar biasa. Moal aya di dunia manapun, hatta di planet Mars moal aya potongan model baji pendi tah. Moal kapanggih. Entah makhluk di mana itu yang berada. Cak Baji Rusdi ge eta musuh number 1. Ya Baji Rusdi sok ngomong Inggris bae ya.
Inggris be kaca letot mah tuh Sunda deui bae. Hari kula mah Pak Jirusdi pernah sakola bahasa Inggris mah aya be sesa. Mun kenteng dek ragak bahasa Inggrisna newel. Temenang aya adzan di TV ketika orang itu memberikan ceramah. Kan hebat ya. Tidak boleh ada adzan. Maghrib tiba, kalau itu belum selesai memberikan ceramahnya, khutbahnya, tidak boleh berkumandang suara adzan di media. Ini Islam yang terbesar. Walaupun hadirin rahimakumullah tergeser orang ku negara nu saejeun ayeuna Islam populasina, tapi tetap Indonesia itu negara yang mayoritas muslim yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kenapa sekarang temenang lamun aya adzan maghrib itu can eureunnan khutbah, temenang aya adzan di TV temenang. Dahsyat. Hadena di lembur orang loba majlis lumayan be. Harika majlis mah orang boga korek doang, teu boga rokok, kapanggih jeung nu moal rokok teu bawa korek. Eta hikmahna diantarana. Jadi lamun diuk teh mah cak kisopat teh menyiaran be nu moal rokok. Balaga sasalaman be kitu teh. Kayak laju diuk namun digigirna di hareupna aya rokok. Laju orang lamun hayang ngarokok balaga we dongeng yo harita aya kapal cenah hiber ngeng diangkat rokok tah. Orang mah kosong laju ngagabruk cenah kapalna. Eta mah taktik jelema hayang ngarokok teu boga rokok. Di majelis mah aya bae. Ya Pak Camat, insyaallah bukan di sini saja, mudah-mudahan Pak Camat bisa kumpul di majelis-majelis taklim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ajak Pak Kapolsek, Badan Ramil, Babinsa, Binamas, Pak Polisi ajak. Pak, ayo ngaji mun eueuh tewakeun gitu. Hampura kamu spikanya. Ieu mah tuh anggap we baraya. Baraya. Kami mah santri jeung polisi baraya. Kula pernah ditilang ku polisi. Helm teu dibuka. Balaraja. Jaga. Waduh, Pak mau kemana? Ke depan Pak. Baula. Pas dibuka je. Nah kemana gitu? Ente ke harap atuh tilang bae. Ente terjadi jangan ulah gitu, bara duit. Babaturan polisinya babaturan. Karena Pak Aprita orang Cisoka. Atus polisi maka santri mah bager alhamdulillah. Luar biasa. Komo nu moe minggu aya nu ngaji ka Cilongok. Tilok dikumakeun. Lewat. Eta bagerna Pak polisi. Taku amal eta mudah-mudahan polisi ka sorga. Ya, lamun teu didoakeun kudu ditilang gitu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, anak urang ya kaharep. Anak urang kaharep. Sedangkan jelema-jelema anu hanya mengutamakan intelektual, ambeh boga gelar anakna, ambeh pinter anakna, ambeh boga kedudukan, kadang-kadang temikiran bisa tante maca Quran. Survei membuktikan Universitas IAIN di Ciputat mahasiswa baru 3.000 mahasiswa anu bisa maca Quran ngan ge 30. Sabaraha? 30. Nu bisa maca Quran ngan 30 begitu masuk di tes. Sedih sedengkeun ke mun lulus manehna naon jurusana ahwal syahsiyah berarti ke gelarna sarjana hukum, naon jurusana tarbiyah berarti ke gelarna sarjana pendidikan Islam. Sarjana hukum Islam engke jadi naib kepala KUA teu bisa maca Quran. Maka bapak-bapak dulur-dulur urang kabehan lah anak tekudu jadi nanaon ge. Nu penting mah bisa maca Quran. Nya, ja ari AJB anu ngurusan Pak Lurah. Pak Camat malah ngagratiskeun. Geus, anak urang kabehan ibu-ibu ulah sampai teu bisa maca Quran. Oh.
cak ibu-ibu Haji Budoli hararesek wari mah teu boga ijazah mah yang kacing luh gesek atuh kacing luh bae laju balik deh hesek kunaon nu penting ibu jeung bapak urang disebut sukses mun anakna wauh ka syariat nyaho ka salat laju kolotna kudu nyontoan mun nita salat ka anak ibu bapana urang kudu salat nitah ngaji ka anak urangna kudu ngaji ya geus kolot jak wari mah ya bapak-bapak ka pamajikan ngomong neng naon Kak ieu jak kakak ngadenge bae ngaji di baheula ngaran tahajud teu nyaho rupa balajar lah diuk bae ti peuting cak kiai ge ya kakak boga handphone ya handphone jadul ya ke alarm pasang ya jam 3 handphone sasadana jadul titit tah lamun geus sasada hudangkeun pamajikanna jam 3 ngadenge handphone sasada titit cak pamajikanna Kak titit hudang cenah eta pamajikan teh nyaho hudang salaki pamajikan hudang ngadoakeun anak keuna darek ibadah amin atuh ya robbal urang atuh hayya 'alas shalah alhamdulillah zohor ceng zohor bah ayo ceng gerak ke masjid sia abah kayak tanggung kopi ceng abah ke masjid anak ke masjid mantap iya mah kadang-kadang kayak ngadeng adzan hayya 'alas shalah cikeneh mah zohor geus asar di bae eta biasana awewe teh nu kos kitu tah awewe mah lamun cenah ngadenge duit cenghar ngadenge duit buringas tapi lamun ngadenge adzan loyo ngadenge waktu ngaji datang lemes eta dorongana awewe mah duit sampai eta duit salaki di mana bae kapanggih bae lurah di kopeah ge kapanggih ku pamajikan lurah duit non ngaranna ki sopa duit sial iya Kak duit di kopeah duit naon duit sial sial kunaon sial kapanggih bae ku sia aja duit boga minantu tepati diperhatikeun mun minantuna teu boga duit tah nu di alam nu disanjung minantu nu loba kadang-kadang nyiar calon minantu ge teuing make kongkorong hideung ge teu salat ge nu penting minantuna calon minantuna loba ulah kitu teh mun aya nu ulin tanya di mana jang abdi di Pangodokan emak orang Pangodokan emak Pangodokan abah kobet jadi emak dikobet ku abah gitu nya ayo bapak kolot orang delan waktu lengkap iya mah nyadi kodok nyadi kobet menang delan ayo non jang ka dieu dek ulin ke anak ibu kasih neneng mana ya ibu boga dua nu hiji ngaranna Helna nu hiji ngaranna Tetna ieu dek ka neneng Helna apakah neneng Tetna ya aya ibu boga dua gitu aya ibu mah neneng Helna aya neneng Tetna aya neneng Helna rada putih neneng Tetna rada hideung saeutik abi mereka neneng Helna tah aya neneng Helna neneng Tetna diampihan dinya kijang ujang sok salat insyaallah tara ditinggal laju ieu pernah masantren sakedeung ge pernah ngalaman bener-bener ka anak ibu bener-bener Bu abdi mah nah mun bener-bener bari jeung maneh sok salat komo pernah masantren geura lamar anak ibu geura tikah anak ibu teu sulit nyar minantu asal darek salat ditikahkeun urusan rizki Allah nu nanggung aya moal potongan nu kos kitu tah iya mah aya nu ulin aya nu datang nu ditanya gawe di mana di bandara horeng ngepel ari can boga pagawean mah lah kaditulah
ibu mah kapok boga minantu nganggur baheula tetehna bintang kampung kembang desa ditikah ku lalaki nganggur tadina mah kulitna sawo mateng ayeuna sawo buruk lalaki dikitu-kitu bu moal ngauduk mun teu boga kalapa datang ka dieu lain kabawa ku Cileuncan bu moal wani-wani datang ka dieu mun can siap sagala-galana. Oh berarti mana geus gawe aya di mana di dinas peternakan horeng alasiru make gantar teh eta tukang keroto Ari abah di dinas perhubungan bagian transportasi darat ngojek di kedaton horeng sholat ya Rasulullah ketika akan menghembuskan nafas terakhir diantara wasiat yang terdengar oleh sahabat as-sholah ay aqimus sholah diantara ini an-nisa ya awewe sing ade kuarikan i hese ngabedakeun mana awewe mana lalaki baheula mana aya awewe wanita tengah peuting mau motor sorangan kuari mah sorangan pakai helm kadang-kadang tumpuk tilu laju nini naik motor listrik cager nabrak tiang listrik pingsan lagi sapoe setengah ini barang diudangkeun nih sadar astagfirullahaladzim eta kunaon nabrak tiang listrik motor lagi motor listrik atuh kira-kira eta tiang listrik ditabrak tiba heula ku yang diincer tuh benang-benang i Anissa awewe tuh awewe ibu-ibu bapak-bapak dulur-dulur kabeh hadir rahimakumullah urang nu ayeuna hadir haul tentu aya harapan tina hadirna urang kadorong bahwa urang teh ayeuna kumpul ngahaolan almarhum almaghfurlah termasuk buyut mester termasuk Kiai Haji Ali jeung kiai-kiai nu sanesna mudah-mudahan ieu urang kabehan dibere hate hirup eling ke Allah daek ibadah anak incu turunan urang datang ka poe kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibuna bapakna urang kabehan ulah lengah ieu anak zaman ayeuna lamun baheula narkotika di kota-kota ayeuna manggeus aya di kampung-kampung aya toko kosmetik luarna juaran hembody jerona juaran tramadol nah sing ade bu tramadol 10.000 menang opat nyaula nyaho tramadol 10.000 menang opat eta diinum ku budak anu sok balap liar teh di alam sutra geus sabaraha nu huluna pegat ya balap di alam sutra akhirnya datang ke alam barja manehna teh saking cepetna eta naik motor tanpa rem sebab terkontanan manehna keur peing ngeplay poho lamun minum tramadol cenah cak budak nu sok balap tah kaji bori eta jalan eueuh gejlugan eueuh tikungan horeng dapur batur biak sapotong ieu ku ari aya di lembur urang nu jualanna tah toko-toko kosmetik ulah diantep eta Pak Camat lurah i mabok tato geus mang mabok awakna make tato di dada gambar kayak kenceng tatona di tonggongna dispenser ieu preman tawarteg budak bener i di lembur ku ari mah di lembur bukna beureum awak ditato lempangna sempoyongan mabok obatna mudah didapat kan lamun anak eueuh agamaan awalna gaul nongkrongna tadi ditutu mana rimpak dirimpak tapi lain rimpak kulon sebab rimpak kabagi tilu hadir rahimakumullah rimpak wetan rimpak tengah rimpak kulon
kula aya di Rimpa Kulon. Insyaallah Rimpa Kulon mah paling mabok gadung hadirin. Ngumbahna teu bersih. Mata puputihan hideung gabe. Barang utah genjer keluar. Tapi kan kuari mata di samanea ieu samanea ieu. Samanea apa camat? Samanea. Sindang Jaya. Tapi eta asup kana kelurahan Cikupa. Talaganya. Nah, talaga lain. Sirgadungnya. Pasir Gadung. Eta aya pusat bir. Samanea tasabrangan pesantren Ustadz Sodikin. Eta aya pusat bir, aya 2 ruko kabeh minuman keras. Secara hadirin rahimakumullah pribadi telah menyampaikan kepada pihak-pihak yang terkait sampai aya nang ngait bae can aya penanganan. Hiji eta pusat bir, kedua beberapa lalu pernah aya diskotik. Kadenge ka imah kula suara tung teng tung teng tung teng tung teng tung teng belenang haus gitu. Naon eta belenong haus. Aya lampuna teh kita. Kula nitah babaturan kula. Ya, ustadz coba kontrol ka ditu. Eta deui ustadznya istuning asup ka diskotik make kaos tim sholawat. Kula diudag Gus Satpam atuh sia teh ya. Ka diskotik make kaos tim sholawat. Aya miras meulina di eta samanea tah. Aya pusat bir. Begitu ditanya, ini buat orang Cina, Pak. Tukangeuna aya masjid, aya musola. Tukangeuna aya pengajian. Berarti saat ini hadirin rahimakumullah, untuk menjadi orang-orang yang istimewa itu tidak ada tempat yang lain kecuali pesantren. Anak-anak kita, cucu kita, menantu kita, saudara-saudara kita, insya Allah lamun wau ka pesantren terjaga pergaulana, terjaga akhlakna, terjaga kepribadianana. Sebab dek mabok wari teu kudu ka kota, dek berbuat sesuatu anu menyimpang teu kudu ka luar negeri, aya kabeh di lembur urang, bahkan aya di kantong urang. Maka benteng itu hanya benteng la ilaha illallah. Mudah-mudahan urang kabehan nu hadir di dieu beres salamet, anak urang salamet, incu urang kabeh salamet, jeung mudah-mudahan di nu dihaulan selalu ditambah-tambah rahmatna ku Allah Subhanahu wa taala. Kitu hampurannya Pak Camat Pak Lurah teu asa jeung sasaha kitu asa jeung baraya bae. Eta MC tadi ulah poho ngomong bae eta MC-nya. Mudah-mudahan acara saking meriahna tahun harup lebih meriah deh, amin. Lebih bersatu kembali, lebih kompak kembali dalam rangka mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balik sidana wafir mamadha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.